Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nulung kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kadatangan Sirawing ejeng Saraswati dibagiakeun ku si Topeng Mayit ejeng Dewi Angrum. Sikep jeung caritaan sarta panerimaan si Topeng Mayit teu beda ti kata tamu bae si Topeng Mayit anu harita nyarita. Bagea Rawing, lumakuna waktu teu karasa. Ayeuna urang parang ditepungkeun deui bagja pikeun deuri kula. Mudah-mudahan bisa istirahat anu tenang di dieu, geusan mulihkeun tanaga ejeng ngaleungitkeun ka cape. Sirawing nyerenge seuri, komo maneh nama siga anu henteu rek ngalakukeun tarung dina poe isukan. Lain bae tenang dina sikepna, tapi dina caritaanana oge henteu robah, tetep dibarengan ejeng heureuy. Bagea deui ieu Lur. Memang henteu karasanya lumakuna waktu puguh oge. Ayeuna bet diparengkeun tepung deui di dieu. Sarwa syukurna we ari pada sehat mah Lur.
Tah, ayeuna mah mending keneh leureuhkeun. Dina poe isukan tanaga jeung kakuatan tang tugas pulih seperti biasa. Dina waktuna urang ijen jajaten geus pada tenang kaayaan. Bisi aya kaperluan naon bae, tinggal nyarita ka anak buah kula. Tempat geus disadiakeun, sangkan tenang jeung tumanina, leungit kacape pulih deui tanaga. Nya syukur weh atuh ari kitu mah. Katarima pisan yeuh kanyaah jeung perhatian teh. Jadi acara isukan mah meureunna tetep be jadinya. Pabedas-bedas tanaga jeung papelit-pelit telur. Bener kitu Rawi. Tapi henteu kudu dicaritakeun ayeuna. Nu penting mah leuwih hade leureuhkeun heula ayeuna mah nya. Leungitkeun kacape, pulihkeun tanaga. Sok, ieu tamu urang anterkeun ke tempat anu geus dipernahkeun. Hormat sakumaha mistina. Si Topeng Mayit mere parentah ka anak buahna, bangun anu embung lila cumarita jeung si Rawing. Saraswati jeung si Rawing henteu loba deui pamola, harita maranehna duaan dijajabkeun ka kamar anu geus meunang ngatur. Acara poe eta mah lantaran wanci geus sore eueuh deui kajaba tinggal leureuhkeun kacape, mulihkeun tanaga. Sanggeusna aya di jero kamar, Saraswati ngeuteup antep ka salakina, teu lila terus nyarita lalaunan. Kedatangan urang ditarima kalawan dibagiakeun teu beda ti katamu bae Kang Rawing. Nah memang kaayaan wajar kitu atawa urang kudu curiga jeung waspada Kang Rawing? Tenang Raswati. Cek akang mah henteu kudu ngarasa curiga. Malah lebah dieu. Si Topeng Mayit memang bisa ngabedakeun mana waktuna ngabagiakeun tamu, mana waktuna tarung ijen jajaten. Henteu kudu ngarasa curiga deui nya da moal dibaruang Raswati. Sabab si Topeng Mayit hayang tarung dina laku jago sajati. Tapi Kang Rawing, kaayaan urang dina waktu ayeuna sasat aya di tempat lawan, aya di tempat musuh Kang. Bisa bae pihak anggota Topeng Laras ngabaruang ka urang Kang. Saraswati tetep aya ari perasaan curiga atawa salempang mah, da puguh sasatna datang ka kandang macan. Si Rawing nyerenge seuri, manehna tetep tenang ngadenge anu jadi pamajikan nyarita seperti kitu. Cek akang oge tenang ulah ngarasa salempang Raswati. Ayeuna mah waktuna leureuh sangkan kacape leungit. Terus deui tanaga akang dina poe isukan bisa pulih. Mun geus kitu tenang, sanajan isukan si Topeng Mayit ngajakan sarapan peureub haneut oge. Ayeuna mah urang tinggal ngadaguan di anteuran dahaleun nya. Meujeuh na ieu dihormat heula. Ngarahan teu dosa teuing yeuh mun isukan akang eleh jajaten ngababatang di tengah pakalangan. Saraswati rada baeud ngadenge anu jadi salakina nyarita seperti kitu. Saraswati terus nyarita, Ulah sasauran kitu Kang Rawing. Bet abdi teu ridho upami Kang Rawing anu kedah cilaka ngalungsar di tengah pakalangan Kang. Henteu abdi teu rela Kang. Nya akang oge sarua atuh henteu ridho. Ari Raswati kudu jadi randeu mah. Akang dikubur, Ari Raswati kawin deui. Pasti nyeri atuh karasana kana hate akang. Tuh, dah kitu Kang Rawing mah diajakan ngobrol anu dari teh anger be. Kang Rawing mah dibarung bae ajeung heureuy. Dinten enjing teh tarung Kang. Sedengkeun tarung anu bakal lumangsung teh bener-bener narokeun nyawa Kang. Nya sanajan nyawa, tapi daku akang oge moal dibikeun teu puguh atuh Raswati. Maknya akang geus dibere nyawa kudu dibikeun ka batur. Mun rek dibalikeun oge kanu bogana Raswati. Dengkeun anu bogana teh apanan lain si Topeng Mayit. Nu matak ayeuna mah nya mending keneh leureuk heula Raswati nya keun henteu kudu loba pikiran naon-naon. Anu penting isukan mah kumaha isukan.
ayeuna lain isukan, isukan lain ayeuna. Nerto, nerto. Kang Rawing sing hati-hati Kang. Ieu mah teh salahna Kang, mun urang waspada. Sanu nyaho Kang, si topeng mayit dina mangsana tarung manehna teu jujur, hartina licik atawa curang, nu penting manehna aya di pihak anu unggul. Eta kaayaan ulah dugikeun ka dianggap enteng ku Kang Rawing Kang. Nyaan, Raswati teh deudeuh jeung nyaah ka akangnya. Nepikeun ka embung mun Raswati jadi rande. Duta Suara Karawang Da bener keta, si Rawing mah dengan hiji. 103,2 FM. Tenangkeun cek akang oge Raswati, pokona mah ayeuna leureuhkeun cek akang ogen nya, cek akang ogen. Ngan teuing ye mun menta dahareun bisa dicumponan moal karesep akangnya. Ulah sok rupi-rupi bae Kang. Di dia teh apanan tempat anu sanes. Masih ada lembur sorangan atuh Kang. Ari cek abi mah urang tarimakeun be nu aya. Nya kitu haden atuh, nya kitu haden atuh. Ulah deg-degan ti ayeuna Raswati nya. Bet ayeuna mah lain waktu ngabayangkeun tarung, tapi leureuh mulihkeun tanaga ngaleungitkeun ka capek. Lain disidik-sidik ku akang, Raswati asa beuki kolotek kalakah beuki nyali yo. Berat ye mun nepikeun ka kudu papisahan teh. Akang beuki kolot beuki pantes deui nya. Nu matak Raswati mung ditinggalkeun jadi rande ku akang, lain kitu lin. Tos Kang Rawing, sok jadi terus ke mana karep Kang Rawing mah. Sanes waktuna heureui aya mah Kang. Mending kana tos we leureuh, ari bade leureuh mah Kang. Tah kitu kuduna teh. Komo mun bari dipencetan mah jeung diusapan, nikmat meureunan. Ulah ari keur akang jajak ka keneh meuni ditatap diusap, ari geus kolot jarang direret. Ulah sasauran kitu Kang Rawing. Sanaos Kang Rawing tos aki-aki oge, abdi mah bakal tetep nyaah sareng dadeuh ka Kang Rawing. Bet piraku, abdi kedah roba sikep sareng perhatian ka Kang Rawing. Syukur mun kitu mah Raswati. Mudah-mudahan we isukan akang salametnya. Hartina meureunan panjang umur. Ngandung harti urang teh terus bisa babarengan. Acan jol keneh wae nya anu mere dahar jeung nginum teh ye. Ulah ribut atuh Kang. Dangke oge tangtos bakal aya nu ka dieu panginten. Sebab urang apanan dianggapna oge tamu ku pihakna si topeng mayit teh. Mudah-mudahan we ulah dibaruang Kang. Moal daekeun ngabaruang ka akang mah Raswati. Sabab baruang teh ku akang mah geus di karungan. Sok urang golerkeun heula namanya Raswati. Si Rawing tetep tenang sigana teh. Siga anu lain rek nying hareupan tarung bae dina poe isukan. Saraswati kawilang geus apal kana ada tabeat anu jadi salaki. Antukna jadi henteu hayang papanjangan nyarita ejeung anu jadi salakina. Ngan dina hate mah tetep aya rasa kasalampangan. Ingis dina poe isukan mangsana lumakuna tarung, si Rawing anu jadi salakina eleh jajan. Caturkeun harita di tempat sejen, Dewanista tetela nyumponan janjina. Manehna nurunkeun ilmu ngalatih laras anting, sedengkeun laras anting anu dina hatena nyidem amarah ejeung ka nyeri hate kasih topeng mayit. Bener-bener pokok kana waktu ejeung kacape sigana teh mangsa neuleuman ngayakinkeun ilmu ti si Dewanista. Kituna teh lantaran dumasar kana kasapukan diri masing-masing. Yen waktu pikeun laras anting neuleuman ilmu ka Dewanista teh ngan ukur 3 bulan lilana. Laras anting geus janji ka dirina sorangan, di mana geus mampu ngayakinkeun ilmu ti Dewanista. Dirina kudu bisa maleskan nyeri ka jalma anu geus nganyerikeun ka dirina.
Dewa Nista bisa ningali kaayaan Laras Anting anu bener-bener sumanget pisan dina neuleuman elmuna. Eueuh kacapek jeung teu miceun waktu. Sedengkeun ilmu Dewa Nista anu diturunkeun ka Laras Anting kawilang ilmu pinunjul anu teu sambarangan jago boga atawa nyangking ilmu anu saperti kitu. Laras Anting boga kayakinan yen engke dina waktuna sangeusna 3 bulan papisahan jeung Dewa Nista tangtu bakal bisa ngalatih diri sangkan leuwih asak deui pangartina. Kitu Dewa Nista nyaritana. Nyorang waktu nilu bulan nih memang moali Laras Anting nami nih oheng mau gak kayak nginan upama nerut ngalani niri hendak boyan darajan ngehendak pamarengan jeung dewe ilmu maneh ngawilang ilmu anu geus leuwih dinyukup rek nying hareupan jago anu kumaha moal mange ulu hieun ngan dewe kudu ngaku jeung muji maneh bener-bener moho kana waktu jeung ngajape nyaan aya ngapangpaatkeun waktu anu ngatukut dinu bulan teh. Laras Anting netep ka si Dewa Nista sanajan ngan ukur panon anu beulah katuhu hungkul. Da panon anu kenca mah geus kences, kempes teu bisa ningali. Beungeut oge jadi ruksak kaayaanana sarua jeung kaayaan Dewa Nista. Laras Anting anu tadina geulis teh ayeuna mah pikasieun. Laras Anting narik napas panjang, nyusut kesang dina tarangna, teu lila terus nyarita. Duta Suara Karawang. Waktu 3 bulan ku hitungan mah memang lila Kang Dewa, tapi dilakonan mah tangtosakeun ngan keur abdi tetep bagja. Sabab bisa ngayakinkeun ilmu ti Kang Dewa kawilang ilmu anu memang pinunjul. Tamah keyakinan ka keur diri abdi. Oke, sanajan ngan ukur 3 bulan ngayakinkeun ilmu ti Kang Dewa, tapi moal make kudu sieun nying harapan lawan anu kumaha bae oge. Alun ngayakinan diri enak penting sabab lamun diri urang teu yakin di mana nying hareupan lawan bakal timbul perasaan sieun atawa sabil. Sedangkeun dina mangsana tarung kudu jauh tina rasa sieun atawa sabil, tapi urang kudu yakin yen urang bakal mampu ngabinasakeun lawan. Di mana urang taluk nying hareupan lawan ulah rek mere ampun deui sanajan lawan geus eueuh daya. Bobo eta ngasamengketan urang ngabinasakeun dirina. Itu lamun hayang jadi jago dipika gigis ku lawan. Ngarti Karti Kang Dewa. Tapi nah moal aya parobahan deui kitu. Maksud Kang Dewa ngeunaan 3 bulan urang terus papisahan teh kan. Sabab kepikiran mah bakal leuwih hade kan lamun urang terus tetep bebarengan. Nek we geus ngajelaskeun ka maneh Laras Anting sangeusna 3 bulan sarta piupaheun geus dipake digunakeun ku dewek. Ieu beungeut anu ruksak teh bakal jageun. Dewek geus moal imbang deui jeung maneh upama kudu terus babarengan. Malah dewek waktuna tandang makalangan mikeun ngenjelongkeun jeung ngenjelengkeun dunya ngajawalaan. Kabeh jago-jago nu aya makalangan bakal dipaman ku dewek. Dirinya ngaran si Dewa Nista bakal dipikasieun ku sakabeh jalma. Laras Anting narik napas panjang,
memang radahan jelu oge hatena. Sabab ku waktu ukur 3 bulan pamohalan dirina bisa ngayakinkan sapinuhna ilmu dewanista anu ayeuna jadi guru sekaligus jadi salakina. Tapi katangtuan ejeng putusan ti si dewanista memang teu bisa ditolak deui. Akhirna laras anting kudu daek narima kana naon eta kanyataan anu lumaku. Iya Kang Dewa, seperti biasa 3 poe sakali Kang Dewa ini tinggalkan abdi. Jadi abdi merenang kudu latihan sorangan. Ya, latihan sorangan, laras. Geus henteu kudu nanyakeun deui eta mah. Sabab nyek dewek oge. Upama engke ulang geus bisa, lantaran geus nepi kana waktu anu ditangtukeun, maneh bisa terus ngalatih diri sangkan leuwih asak eta pangarti. Dewek boga kayakinan maneh bisa jadi jawara wanita laras anting ngan ulah nyoba-nyoba ngalawan atawa nyihareupan dewek. Sabab keur ukuran dewek ilmu maneh moal aya satengah naajan ngaharti. Karti Kang Dewa, bet piraku abdi ngalawan Kang Dewa ngan nurutkeun taksiran ti Kang Dewa dina waktu kiwari. Nah sata kira-kirana anu paling punjul ilmuna Kang? Dewek geus nila henteu merhatikeun kaayaan nu luar laras anting. Nu matak dewek henteu nyaho sacara pasti. Saha ayeuna di nu nya kanyawaraan anu paling punjul ilmuna. Ngan aya beknya anu nepi kana ceurik. Aya janggo anu can kungsi lak-lak di pakalangan. Si Rawing cenah ngaranna teh. Memang abdi oge mineng ngadenge eta ngaran teh Kang Dewa. Ngan ku ikiran Kang Dewa, upamana teh mah diparangkeun ijen jajaten ngalawan si Rawing, kumaha kira-kirana Kang? Duta Suara Karawang 103,2 FM. Lumadak dewek geus henteu sabar hayang geura lunda ini makalangan oge gitu pungguh laras anting. Dewek memang hayang ngabuknikeun diri. Jadi engke mah geus lain ngaran si Rawing anu jadi bahan caritaan, tapi ngaran si Dewanisna nyatana dewek. Ngan mikeun dewek geus bisa dipastikeun ti ayeuna. Di mana pareng ijen jajaten ngalawan si Rawing. Eta jelema moal bisa nyihareupan ilmu jeung kakuatan dewek. Sabab bisa teh ayeuna manehna jadi bahan caritaan. Lantaran dewek cicing nyingkurkeun diri henteu wani manghalangan. Laras anting ungut-ungutan manehna percaya kana caritaan dewanista lantaran dumasar kana kanyataan waktu ngamimitian rek dilatih ilmu ku dewanista. Harita dewanista nembongkeun heula wewesen saperti anu ditunjukkeun ka Ayu Manganti ejeng Jaka Sinangling. Kakaraku parentahna anu mangrupa caritaan oge langsung diturut ku anu jadi lawana. Cacakan kakaraku omongan komo lamun dewanista geus ngalakukeun tindakan ngagerakeun leungeun ejeng sukuna. Abdi percaya Kang Dewa, di mana Kang Dewa tandang makalangan, seterusnya si Rawing ele jajaten ku Kang Dewa. Dunya kajawaraan memang bakal genjlong ejeng genjleung. Sabab salila ieu ngaran si Rawing masih kene tetep mapaesan kaayaan dunya kajawaraan. Kitu sakanya abdi mah Kang Dewa. Nu mana eta neuleuh anu jadi kapanasaran dewek oge laras anting. Nu madak dina waktuna engke tandang makalangan
anu leuwih deheula bakal niteangan jeung ditantang mikeun injen jajaten eueuh deui ngajaba si Rawing. Laras Anting jadi ngabayangkeun upama caritaan Dewanista jadi kanyataan. Si Rawing ijen jajaten ngalawan Dewanista, sarta si Rawing eleh jajaten ajal binasa ku leungeunna Dewanista. Geus bisa dipastikeun dunya kajawaraan memang bakal genjlong, bakal genjleung, sabab aya jago anyar anu tar kasebut ngaranna lantaran lila nyingkurkeun diri. Tapi sakali nembongkeun diri anu ngaran si Rawing sirna tina kahirupanana. Laras Anting jadi nyerenge seuri sorangan. Upama anu dibayangkeun ku manehna jadi kanyataan, tangtu hatena oge milu suka jeung sugema. Sabab jalma anu dipikacecep ku manehna nyatana ayu manganti jeung jaka sinangling anu geus ngancurkeun cintana, bakal ancur hatena. Lantaran si Rawing ukur tinggal ngaran ajal di pakalangan. Ningali Laras Anting nyerenge seuri sorangan, Dewanista terus nyarita deui ditujukeun ka Laras Anting. Naon maneh deui sorangan Laras Anting? Ngade jadi sorangan terus-terusan mah ge bisa ngelok maneh ha? Aya naon Laras Anting? Kang Dewa, abdi jadi ngabayangkeun upama engke dina waktuna Kang Dewa makalangan terus diparangkeun panggih sarta ijen jajaten ngalawanan si Rawing. Anu akhirna si Rawing ajal binasa ku leungeun Kang Dewa di pakalangan. Bet suka abdi ngadengenna sabab memang geus sakuduna aya ngaran anyar anu jadi bahan caritaan jeung mapaesan kahirupan di dunya kejawaraan Kang. Nu mana dewek geus teu sabar hayang geura ngadangoan tilu bulan teh Laras Anting asalila pisan waktuna nya. Ngangaranan dewek geus makalangan mah moal aya nu bisa mapakan atawa nandingan. Eta kayakinan tu masalah kana kanyataan. Sabab salila ieu eueuh deui anu dilakukeun ku dewek kajabat ninggalan diri terus-terusan. Nah, ayeuna geus waktuna nya dewek kudu init ieu. Corak terus. Ngan sakedeung jirim Dewanista geus leungit tina teutepan Laras Anting. Laras Anting narik napas panjang. Aya oge ari rasa kapanasaran mah rek naon jeung rek ka mana inditna Dewanista. Ngan salila ieu manehna henteu hayang barang tanya. Dewanista oge sarua henteu terus terang bangun aya anu dirahasiakeun. Laras Anting ngajanteng nangtung bari ngagerendeng ngomong sorangan. Ieu waktu mah aing jadi hayang nuturkeun sacara dedemitan ya. Hayang nyaho rek naon jeung ka mana inditna ta Dewanista teh. Salila ieu manehna tetep bung terus terang ngarahasiakeun sigana teh, sigana boga cengceman ngeunaan piubareun. Tapi keun bae ayeuna mah mangsa bodoh we. Anu penting aing kudu bisa ngamangpaatkeun waktu anu ngan ukur 3 bulan lilana mangsa keur diri aing ngayakinkeun ilmu ti Dewanista. Teu nyangka nasib diri aing bet jadi kieu. Si Topeng Mayit dina hiji waktu kudu ngarasakeun balitungan anu bakal dilakukeun ku diri aing. Inget deui ka si Topeng Mayit, kahudang deui nafsuna Laras Anting, kabayang deui kajadian waktu panon belah kencana ditojos ku ramo leungeunna si Topeng Mayit. Terus banget na dicakar 2 kali nepikeun ka ruksak kaayaanana. Banget Laras Anting anu tadina geulis teh jadi ruksak. Ayeuna mah mana tenang-tenang jeung senang-senang sia Topeng Mayit. Tapi dagoan engke dina waktuna si Laras Anting bakal datang pikeun balitungan. Tacan sudi rasaning ati pikeun diri aing. Lamun acan bisa balas nyeri. Dipikir deui. Memang ieu teh pokal mah si jaka sinangling jeung si ayu manganti anu geus ngancurkeun cinta jeung harapan aing. Da cacakan lamun teu gara-gara si jaka sinangling jeung si ayu manganti mah aing moal daek sagala rupa jadi pamajikan si Topeng Mayit. Inget deui
Karena kasang tukang ayana runtuyan kajadian anu akhirna nasibna jadi seperti kitu. Laras anting bet jadi nyalahkeun ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti anu geus ngancurkeun cinta jeung harapanana. Da cacakan lamun dirina ngajadi ka Jaka Sinangling mah tangtu moal make jeung jadi pamajikan si Topeng Mayit segala rupa. Daguan kumanah Jaka Sinangling, Ayu Manganti. Salila ieu maneh duaan memang teu boleh salamet lepas tina ancaman bahaya. Lantaran memang ukur ngandelkeun jeung ditahan batu. Tapi engke daguan waktuna. Di mana aing si Laras Anti geus hasil ngayakinkeun ilmu ti Dewanista. Bakal karasa kumaneh duaan. Kumatinakan si Laras Anti anu bakal ngayakeun balitungan. Aing kudu bisa balitungan. Balitungan jeung si Jaka Sinangling katuh si Ayu Manganti. Awa artina aing hirup lamun teh mah eta dua jalma masih kene adi kieu na dina kaayaan baraja hirupna. Dagoan sia kumaneh duaan Jaka Sinangling Ayu Manganti. Inget ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti, harita Laras Anting jadi kahudang deui sumangetna. Terus buluncatan di antara tonjolan batu galede, hut-het deui sorangan ngalatih jurusna. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Duanana memang teu oleh panasaran hayang nyobaan init ngaloloskeun diri ninggalkeun eta patempatan. Saterusna dicobaan deui ku Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti, tapi weleh geus sababaraha kali balikan oge kalaka balik deui ka tempat cicingna si Dewanista. Jaka Sinangling oge jadi alum ayeuna mah paromana. Tetela caritaan Dewanista memang lain ukur pangreka. Kangaranan bisa mager kaayaan eta daerah ku kakuatan elmuna geus bisa kaukur kumaha kahebatan elmuna Dewanista. Ningali Jaka Sinangling anu jadi salakina semua anu ngahruk tungkul, harita Ayu Manganti terus nyarita. Kang Angling, teu aya deui nu tiasa dilakukeun ayeuna ku urang Kang. Kajabiti kedah pasrah kana nasib anu karandapan ku urang duaan. Margi usaha ku urang parantos dilakonan Kang sababaraha kali gesan kaluar ti petempatan. Nanging tetep geuningan Kang teu hasil. Jaka Sinangling narik napas panjang bari terus kedalisan. Memang bener Ayu. Naon anu karandapan ku urang ayeuna di luar kemampuan urang gesan ngungkulanana. Dicobaan sababaraha kali oge geuningan anger be hasilna balik di ka dieu. Beteh gunana akang ayeuna aya di dieu ngabaturan Ayu oge geuningan. Jaka Sinangling bet siga anu nyalahkeun ka dirina sorangan anu teu mampu ngabantu nulungan anu jadi pamajikan. Ulah sasauran kitu Kang Angling, saliran teu kedah ngalepatkeun anceun. Ieu mah abdi anu goreng milik Kang. Mung ukur ngariweukeun sareng ngadatangkeun bae masalah ka kulawarga Kang Angling. Sial panginten Kang awak abdi teh. Ayu ulah kitu bagir. Keun bae urang ulah nyalahkeun diri sorangan saperti anu tadi dilisankeun ku Ayu. Taya deui Ayu anu bisa dilakukeun ku urang iwal ti sadra pasrah muntang kanu makawasa. Margi iwal ti eta kakuatan urang dina waktu ayeuna Ayu. Ayu Manganti nyekelan leungeun salakina bari terus nyarita deui. Mun iwal kitu anu tiasa dilakukeun ku urang dina waktu ayeuna Kang. Ngan eta be kumaha nyakalkeunana teh jalma anu pinunjul elmuna saperti Dewanista bet napak dina jalan anu salah, anu jahat Kang. Bener, eta kaprihatinan akang oge Ayu. Anu diperhatikeun mah henteu imbang jumlahna jago-jago anu sasar lampahna nyalahgunakeun elmuna. Anu sok padahal jalma-jalma pinunjul elmuna saperti si Topeng Mayit, Dewanista, terus anu sejenna deui oge pasti pada napak dina jalan anu salah jeung jahat. Sedangkeun anu napak dina jalan lempeng bet beunang diitung jumlahna. Di antarana bae lain akang agulku bapak sorangan nyatana Amarawi. Teten memang berat kenyataan anu kudu disingarepan ku Amarawi.
upamana teh mah Amarawing nepikeun ka waktuna rumpak caringin di buruan. Akang salaku anakna bet moal mampu neruskeun tapak cabakna sigana teh neruskeun naon anu ayeuna dilakukeun ku Amarawing. Jaka Sinangling memang wajar ejeng saknyana lamun nepikeun ka nyarita saperti kitu. Sabab dirina memang acan mampu ngayakinkeun sapinuhna ilmu anu kacangking ku si Rawing anu jadi bapakna. Ayu manganti bisa ngarti kana caritaan anu jadi salakina. Ningali ke tempat anu anggang terus kedalisan. Nuju naon ayeuna Amarawingnya Kang? Nahan teu ningahan kitu kana kaayaan urang dina waktos ayeuna. Bet piraku ku kalungan ilmu ama teu uningahan onaman Kang kana kaayaan urang anu nuju tunggara saperti kieu. Ya mudah-mudahan be atuh tembus kana batin ama kaayaan hate urang ayeuna ayu. Nu matak cek akang oge urang ulah wakaletik hate atawa pengasarepan ayu. Ulah abdi wungkul sanaos Kang Angling oge kedah sami Kang. Muga be atuh ama aya sumping ka dieu nya tiasa ngabebaskeun nulungan urang Kang. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti jadi ngarepkeun kadatangan si Rawing anu datang pikeun nulungan maranehna duaan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Lumakuna waktu henteu karasa wanci peuting geus sumanding. Nu diharapkeun ku Ayu Manganti ejeng Jaka Sinangling taya deui kajaba kadatangan si Rawing anu diharapkeun bisa ngabebaskeun maranehna duaan tina cengkreman Dewanista. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nolong kawin taya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat luhur manuk mapan caana berang dina tekad makalangan tumpes segala durjana horeng jawara sajati katentreman harita ngadada ayah. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat-Er, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Langit mimiti kibar kaanggan taya mega ngahalangan gumulung rasa kabunga rasa hari wang tas ilang dagelingan jago nutaya tandingan asikna kasar sama banjir ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.